Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita dinten ieu teh dinten Sabtu paling Pak Ustaz ya? Sabtu iya karawasan hujan ageng teh. Tapi alhamdulillah abdi kasucian Pak Ustaz Asep Cepot panjat kuningan. Aduh, abdi sangat mahanya terus gitu alhamdulillah. Kalau kapan Pak Ustaz ya? Da upami sengaja mah panten aku mah hanya serwa doang, cuma kalau bisa sangat-sangat kesepisan lah kalau kapan Pak Ustaz. Mohon ada nepangkeun atuh Pak Ustaz. Mohon nepangkeun abdi itu. Iya. Itu lah. Atur nuhun Abah gasik ditampi gancang ditarima abdi ka dieu teh. Yanten intina abdi silaturahmi ka dieu meremanakeun leres sareng henteu Abah teh duwi kadenget ayeuna berkarya dina ukiran wayang. Ternyata leres, masya Allah. Sok sanaos abdi teu ka tempat naon pademelan di Pangker, tapi abdi pesantren janten ka para widi sadayana sumpuring sedaya silaturahmi ka pengersana Abahiyana bingah ka cida naon margina Abah dugikeun kadenget ayeuna ngamumulek seni budaya Sunda nyatana wayang golek anu insyaallah regenerasi muda anu nyata bakal janten penerus khususnya dina seni wayang golek seueur bahkan tadi zaman disebutkan bahwa aya salah sawiosna wah bermunculan Mbah bingah abdinya. Nah begituna Abah ngaturkeun nuhun Mbah insyaallah didoakeun ku abdi Mbah. Amin. Abah mugia panjang yuswa. Amin. Terus berkarya Abah sampai dugikeun ka Abah teh dikenal minimal pusat Jawa Barat ge lah kita. Karena naon Abah ku karya teh eta teh orang teh menilai gitu tah. Ieu masyaallah satawis para wisadayana. Urang ngeureun heula sakitu. Alhamdulillah ya. Lain deui kuring tiasa ngimpi pasajeurna Abahiyana teh Gusti Nu Maha Agung. Kan ieu teh Abah, ieu tarikan ieu tuh ya. Nama itu ini kirang luhur kirang bawah. Tah ieu mah contoh gitu para wagi sadayana bade pesen wayang naon we insyaallah Abahiyana anu alamatna di Bandung di Giri naon teh Abah? Perum Giri Giriya Indah Sari. Puri Indah Sari. Atunya urang mah. Ngiri teh eta Puri Indah Sari. Puri Indah Sari Blok G 88 RT RT 4 RT 11. Oh, Desa Hegarmana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Tah eta ningali na YouTube-na mangga nomor kontak tercantum kantor kontak be Abah lewat ayo mah zaman canggih pesen kitu langsung dugi ka mana we ge kitunya tah begituna sekali deui ngaturkeun ka Abah tetap berkarya Bang ya tetap berkarya Allah si Abah ini sehat diparingan cing barokah banyak pamugi abdi silaturahmi ka deui sing ada di rahmat sareng pitulungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Manawi kitu para wargi sadayana ieu sok sanaos ka paradalan anu kasohor namina kenaon cobi silaturahmi ka Abah tingali hasil karya Abah masya Allah luar biasa. Ieu karya Abah teh masya Allah kanggo cendramata walisingkeun ieu mah kelas ieu mah laras ti tadi kusim kuring dititenan ieu ukiranana sanes kanten begitu di Jepang teh raos kanggo digulak-gilekeun nanti dituna ulah hawatos mangga sumping baik ka Abahiyana anu tadi alamatna disebutkeun manawi sakitu Abah apunten abdi ngarepot ya ayeuna kantor Abah engke ka Kuningan Insyaallah. tah gitu insyaallah Kekuat di
waktasna di utamakeun. Isuk jagain Pageto, aya Yuswa, aya Rizky daya banyak. Dumugi ka di Kota Kuningan, gitu kurang silih anjangan we gitu banyak. Anu tadina tepang di medsos, ayeuna tepang secara nyata ya sareng Abah. Tinggal pisan Masya Allah. Gitu. Tah sakali deui khusus ka anu kan ari aya seniman, aya pelaku seni bah. Ari seniman mah saporos Abah. Nyaeta ari seniman mah anu parantos ngabuahkeun hasil karya. Mohon. Ari pelaku seni mah nyaeta anu ngalaksanakeun misalnya abdi ieu. Teu tiasa ngadomon ieu. Pelaku seni. Pelaku seni. Gitu lah. Ngan peda abdi oge berkarya contohna kieu nya. Sapodos tadi kena aya wayang karakter dan sebagainya banyak. Tah abdi mah mitakeun teh wayang bodoran sentuhan tausiah janten eta carita teh ngarang nyalira gitu nya. Tah alur cerita teh ngarang nyalira diaplikasikan karena nyata bodoran wayang bodoran sentuhan tausiah. Sami eta ge hasil karya nyalira mah. Ini berkarya. Saya Itu aya sih Pak, bah di salah salios nyata namina teh naon seniman anu kan hari Abah mah ieu teh purwanya Bah ya. Kan terus purna Pak. Purna teh. Oh iya. Gitu ya. Janten intina parwargi sadaya biasa ngadamel wayang purna oge nyata purwa. Tak Abah luar biasa. Di mana Abah guguruna? Wah, eta mah moal dijelaskeun. Pokona mah aya. Tingali ngan YouTube Abah Yana. Di dia perjalanan karir Abah Yana teh dugi ka dengan ayeuna. Walaupun Abah ini suka sama Abah. Abdi Yusra 58. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, seusia Abah Yana tetap berkarya coba. Alhamdulillah, waktu saya studi kali 58. Aina dia Bah di daerah mana wae pesan Bah? Abdi panginten pas ka luar wayang ke Australia, Allahu Akbar, Masya Jepang, ke Jepang ngantos ke Malaysia. Ke Malaysia mah pangkisan cepot arageun. Leres. Aduh. Ayeuna nu terpilih wae Pak Ustad, ayeuna teh ka Kalimantan. Masya Allah. Di Kalimantan teh eta teh urang Sunda nu pesan teh. Orang Sunda. Pagi simkuring oge aya nu nelpon di daerah Kalimantan. Di ditu teh ternyata aya paguyuban urang Sunda, Bah. Saya aya salah satu wios Pak Ustad di Kalimantan teh anjeunna pelayaran. Terus Aslina orang Sumedang. mohon Anjeunna tugas di Kalimantan di pelayaran. terus Tah eta anjeunna teh hobi kana wayang. terus Ngapakeun tiap pengrajin wayang. wah luar biasa. Malahan tadi ungi aya oge eta di Kalimantan oge nelpon. Wayang oge anjeunna kita hobi oge. Alhamdulillah. Kalimantan saya orang Jawa Barat. Terus tahu gituna ke orang Sunda anu aya baik di mana nya mencawura kan itu yang mencar aya nu di Aceh na aya di dugikeun ka anu janten TKI di Turki, di Brunei, di Malaysia eta nelpon janten tetep anjeunna teh mika cinta mika deuleuh kana seni wayang golek tah gitu. Alhamdulillah sukses. Tah manawi ieu mah kanggo cenah mata kanggo pajangan we mah da sahe tah. Mohon Biasa. ABG ngayekeun dina YouTube-nya ngawanyakeun bapak pelajaran ada wayang teh. Ya ku abdi dijelaskeun sepantas aya regenerasina. Alhamdulillah teh dikorektkeun geuning ilmu mah. Masya Allah. Saya namanya sebagian Pak Jaman punya. Mhm. Kamar itu namanya sebagian sampai di Bakalan ini kan kayak aya panu kaduana katilunya. Sepantas kayak aya generasina. Nah, Ieu teh malah tos di Bogor, di Cianjur, di alhamdulillah. Sukabumi, malah ngagaluh pesona teh api. Aduh. Masya Allah. Insya Allah. Tah manawi kaparwargi sadayana anu resep kana seni ukir mangga khususnya wayang golek ya seni ukirna. Tapi sok sanaos cenah ge da abdi mah cenah ukiran biasa sapertos kana papan biasa gitu. Diaplikasikeun kana wayang, dibimbing ku Abah insyaallah biasa.
Yang penting hiji tos aya dasarnya banyak. Mohon. Tos aya dasar mah insyaallah. Dibimbingna gampil, langkung gampil. Nah, ieu ge abdi nyaurkeun aya orang Ciamis hanya tos aya dasar ngana wayang golek gitu nya. Terus Lamina teh Pak Cecep usia tos 65 tahun, tapi abdi sangat bahagia sekali. Tinggal ayeuna usia 65 tapi masih kene semangat, semangat ya. hoyong berkarya. Malahan ka abdi nelponan we kieu bengi. Luar biasa. Kerah kumaha ieu abdi. Ieu abdi hoyong kada mau dijati kieu. Eta usia 75 tapi semangatna luar biasa. Ciamis. Masya Allah tuh para wisadayana yakin sok sanaos jadi karya mah teu menang usia selagi raga masih di nyawa masih di raga tetap kita berkarya dan berkarya itu Pak. Komo cenah hoyong nuntut ilmu saya dugi ka irah gitu tetep urang mah belajar dan belajar ya Pak ya. Itu cenah ge Pak ari ieu ukiran kumaha carana teknikna gampil dumugi we ka dieu ka Abah. Insyaallah. Itu insyaallah Abah siap nurunkeun diketukeun teh sadaya ilmu pikirna. Teu aya mahar. Taat aya mahal Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Manawi sakitu Abah hapunten abdi ngaganggukeun waktosna kaleresan aya bujangeun ieu mah. Alhamdulillah ku ayeuna silaturahmi sok sanaos sabar menit Abah nya. Lumayan aya jam. Terus intina mah urang ngarekeutkeun tali pembarayaan, tarik keduluran, tarik kewargian gitulah. Tengahnya. Mana bisa kita nak piatur para wali hapunten anu kasuhun. Kalian dipungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.